mah itu teh enggak. Aduh, enggak ayo kagak bro. Tulungan ah. Nda itu tempo ka Bogor nda atuh ge. Itu normal kan eta henteu. Buka teuing ih teteh geus hayu ah tinggalkeun. Ah, ya malah enggak Om Ius. Lain yuk. Lah, di tadi geda lain Dinda ieu mah Om Ius. Nang, mantak naga aya bobogohan teh ulah nemen-nemen teuing. Bisa stres. Ah, kebeneran. Kayak Om Ius. Kunaha gitu. Butuh pagawean teh sih. Nya butuh banget sih nyaan. Ai kitu pagawe naon, Bing? Mene butuh urang ya memang. Yo, pagawean teh aya. Duaan. Jadi supir dump truck jeung operator. Pan Om Ius geus bisa. Operator teh lain. Harina ngan hiji deui. Nya bae. Yang geus sanggup lah gitu malah. Yang geus nama aing dek bari neangan supir dump truck nalen. Udah bari dek balik, bari dek sekali nyokot lamaran ka imah heuh. Hei, di aing mah geus teu kudu balik. Di aing mah laker pagawean teh. Langsung kerja. Yo, cing teh lah tunggakeun. Ih, tuh tuh. Ieu helmna, ieu sapatuna langsung neangan supir dump truck. Motor ambil. Di dia aya alamat kali datang ka dieu gak masalah gaji mah kali telepon karena aya di dia bang ayeuna bawa motorna aing balik Candi Parap. Oh, yang geus nuhun nya bosnya. Heeh. Trik deh. Bos. Bos, iya nah motorna ditunda. Jeung tadi nah digenjang motorna. Mogok tante, bos. Motor ieu mah lain mogok. Ieu mah motor ingpeng taris. Jadi khusus yang pegawai betnya bos make motor ingpeng taris teh. Geus ah, kalau bapak bacot. Punten. Ren. Ren. Punten euy. Ren om. Arek tok. Aduh Om, kan di sergap kieunya. Mana yang untuk digawe jeung kami di dieu tuh. Pan mana teh bisa nyupir dump truck lain. Nggak bisa. Tapi warna ini Nyanggus kajon. Meang bae jeung kami kade itu. nyangga satu. Daguan di dia udah salina lah. Tah iyo andukna le. Pake andukna. Tah ayeuna ayo langsung meang ka ditu make motor inventaris. Jeung kami. Ayo. Bang. Bang.
Woi, Mang. Apal kayu he? Nah, Lokasi beko di Jalan Parenggong. Di semang. Oh, kado itu tuh, Mang. Teras nanjaknya kayak belok kiri. Nah, didinya. Nyanto satu nuhun lah, Mang. Mohon sami-sami, Mang. Ayonya. Ayo. Siap, siap. Iya benar lokasi namanya. Bener dia. Iya, tapi can kadele perlak-perliknya. Naon bekona eueuhnya. Oh, Bener dah iya. Indinya beko. Ah, siap. Itu teh beko. Herang-herang namanya. Kudu digarawe sugan. Aduh, heueuhnya. Oh, Kali itu yuk. ayo. Engkakeun. Ayo. Alah, yo mau bekomene, Nu kami dulu dalam truk. Huluan, bana dua. ada kumaha ieu nya. Oh iya nama hayung geus ngacakan bae digawe heula sugan kahar ti yo. Oh, yuk acakan Ayo. Buat menurunkan dapurna bukan media osean. Kuman, yuk, ina teh. Ya mantu ka bedol-bedol euy. Ka bedol-bedol. Gardana buna. Geus lah aing mah, mas kieu banget. Tukar hartanya. Teu bener mandor jobing mah nya. Kan abong bae abong boga penyakit rangenya. Anggo saya tinggalkan bae lo. Ayo. Enggus ini nah yuk lo nggus balik bae dah nggus ikhlaskeun bae lo. Aya mah penting mah urang boga motor lain. Nya. Ayo. Nya urang. Om, turun ini motor saya, Om. Nah motor mana teh? Iya mah motor nang di bos jobeng. Nya, urang di bere motor pentaris ya mah. Ini Om, lihat STNK-nya, Om. Ini motor saya. Om, bener. Motor si iyo nya, si tanggilnya. Era lu, bisa disangka garong. Om, ini tuh tadi dipinjam sama si Cobing ke warung. Mau beli makanan. Saya tungguin lama, nggak balik lagi. Balik-balik lagi. Jadi kumaha mah nyanggus goblok aing mau belikan bae. Geus om eta nyorocol. Goreng geus. Karunya kami teh. Geus karunya. Karunya ke apa?
kasus gede-gede curi. Iya, cerik nama KTP pegawaian si Cobing. Menikarunya kami teh nyorocoyan ya teh. Ternyata satu hayu hoyong gawe mah sareng kapan anda. Tapi ge berat wios. Gawe panggung. Nya sakitu mah teu berat teh naon, berat kena urang. Di urang mah ditinggal nikah.